Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha masih semangat pan diajarna? Udah semangat atuh. Komo sakedap deui urang bakal PAS. Nah, tong hilap sadayana tugas anu tos digugikeun kedah dikerjakeun sabab eta tugas teh bakal mangaruhan pisan kana nilai rapot. Pokona sadayana tugasna omat kedah dikerjakeun. Upami aya nilai tugasna anu kurang memuaskan mangga tiasa diperbaiki deui. Pokona ku ibu diantos dugi ka sateu acan PAS. PAS eta tanggal 30 Novembernya. Janten dugi tanggal 28 November eta tugasna kedah atos dikerjakeun sadayana gitu. Omatnya ieu bakal mengaruhan pisan kana nilai rapot gitu. Nah, ayeuna urang alhamdulillah atos rengse sadayana materi di semester hiji. Sakadep deui liburan. Unggal dinten libur. Kumaha atos gabut can? Kangennya hayang buru-buru sekolah. Tapi ya kumaha deui, urang ngadoa we mudah-mudahan ya pandemi teh sing enggal-enggal rengse sing enggal-enggal hilang gitu. Terus urang tiasa pendak. Ya mudah-mudahan urang tiasa pendak deui. Mudah-mudahan urang tiasa tepang deui. Pokona mah ayeuna ibu bade pamit. Omat hidup kedah terus diajar sing semangat diajar bahasa Sunda saha deui anu bakal ngamumule saha deui anu bakal bisa ngajaga bahasa Sunda lain orang sorangan. Kumaha carana ngamumule? Pake bahasa Sundana. Sanajan hidup misalkan asalna ti mana tapi tetep ku sabab geus aya di Bogor, geus aya di tanah Sunda kudu make bahasa Sunda. Semangat. Oke, ibu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.